dia nalika urang usaha seperti kitu urang teh tujuan usaha teh keur nyumponan anak pamajikan beuki minang beuki loba maka beuki loba ibadahna itu beuki loba ibadahna punten ieu punten ya lamun bahasan ieu juga gagayaan ngaji teh lamun bahasan kapungkur dina ilmu tasawuf lamun bahasan kapungkur pasti kaseseueurang ngabahas tasawuf urang teh kudu ngewa kana dunia urang teh kudu sederhana ulah loba-loba teuing harta baheula eta mah baheula eta keur zaman ayeuna mah aya perubahan naosana zaman anu geus robah zaman anu geus robah ayeuna mah lain deui da baheula mah teu kudu loba duit naha pare melak sorangan jang dengan sangu kacang rowai wah dipikir teh loba atuh gitu teu boga duit oge jalan we dahar teh ayeuna jang dahareun aya sampo aya tales tah teu kudu boga duit oge hayang lauk tinggal nyair kasolokan mawa ayakan meunang baheula tah teu kudu loba duit baheula mah jelema bisa kacumponan pangabutuhna sarjan teu boga duit baheula mah tah beda jeung zaman ayeuna jelema zaman ayeuna moal bisa sampurna mun lalaki ngalaksanakeun kewajiban keur nganapakan anak pamajikan lamun teu ngala duit lamun zaman ayeuna eta keur zaman ayeuna mah beda deui sok cing loba ngala duit teh ngarah naon ngarah loba ibadah ngarah loba syukur da buktina keur teu boga duit mah dengan urang teh boro-boro ibadah ge sok hoream boro-boro kana syukur keur teu boga duit mah nah beda deui ayeuna mah keur zaman ayeuna mah cing soson-soson neangan duit tapi bari eta neangan duit teh tujuan keur ibadah naon ibadah teh keur sedekah lamun aya leuwihna tina naon lamun aya leuwihna tina pangabutuh urang jeung anak pamajikan urang gitu jadi urang teh kudu neangan cing loba neangan duit teh keur ibadah bisi heuh keur sedekah we nya meureun da ibadah teh sedekah hungkul maraban anak pamajikan ge bahkan leuwih gede ganjaranna tibatan sedekah bahkan da aya na sunat sedekah teh saeunggeus aya leuwihna tina pangabutuh anak pamajikan dina ukuran sapoe sapeuting tapina lamun sapoe sapeuting urang kangabutuh 100.000 geus nyakal 110.000 berarti di dinya aya tuntutan sedekah da aya 10.000 tah nah kudu 10.000 nah disedekahkeun kabeh ari kira-kira mampu mah heg wae tapi da teu kudu kabeh nu penting aya larna we nek ku duit eta sugan 1.000 disedekahkeun ah kunaon we nu penting da kusabab geus aya leuwih tina pangabutuh maka dina poe eta geus aya tuntutan sedekah nah lamun poe eta can aya leuwihna tina pangabutuh urang maka can aya tuntutan sedekah atuh urang jadi teu boga ganjaran sedekah pan aya ganjaran nganapakahan anak pamajikan lajeng eta dina ya Allah urang dua asma da teu acan kana asmaul husna mah punten da bongan opieur loba keneh kada opieur loba rek bubar ngaji heuh era gitu biar ieu karek atuh ka era monya opieur loba keneh di bekal kamera pisan biakeun ayeuna bari ngaji biakeun ayeuna bari ngaji lajang asma Allah anu nomor kahiji teh ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Rahim duikeun ka As-Sabur terakhir panginten ka ditu ari hartosna Ar-Rahman teh Allah anu masihan nikmat ageung anu maha murah Ar-Rahman teh Allah anu masihan nikmat ageung anu maha murah ari nikmat eta kabagi dua nikmat teh mun dina bahasa urang mah rezeki we lah kitu nya kabagi dua aya nikmat rohmaniyah aya nikmat rohimiyah ari nikmat rohmaniyah nu kumaha nikmat rohmaniyah teh nikmat anu karasa ku jasmani lepet bala-bala gehu kopi udud pamajikan pakaian sehatna badan imah
naon deui boga motor nu alus gitu. Hati alus bisa dipakainya, maksudna teh teu kudu mahal, bisa dipake pokokna. Nah eta nu kitu disebut nikmat rohmaniyah jeung sajabana. Intina mah nikmat anu karasana anu keunana teh kana jasmani gitu, eta nikmat rohmaniyah. Aya nikmat teh nikmat rohimiyah. Ari nikmat rohimiyah mah anu keunana kana ruhani. Seperti mana ini anu panggedena nikmat rohimiyah teh iman, ilmu, ma'rifat, amal soleh, katenangan. Nah, ari katenangan aya dina jasad, aya dina hate. Dina hate berarti eta ruhani. Berarti katenangan teh kalebet kana rohimiyah. Katenangan gitu. Ayeuna urang bahas lah rohmaniyah. Ari ku asma rohmaniyah, ku nikmat, ku rizki rohmaniyah. Ari anu kabagean rohmaniyah saha di dia disebutkeun nikmat anu ageung. Nu dimaksud nikmat anu ageung teh kusabab sakabehna makhluk kabagean nikmat rohmaniyah. Bahkan teu aya makhluk anu teu kabagean nikmat rohmaniyah. Gitu. Bahkan bahasa nageda makhluk berarti lain manusia hungkul atuh. Da makhluk Allah teh lain manusia hungkul. Ucing ge makhluk Allah. Sakabehna utuk tongok walang tagak rong bogodongan cek bahasa kolot mah eta teh makhluk Allah kabagean nikmat rohmaniyah mah. Lain manusia hungkul. Bahkan di manusia lain anu iman hungkul kafir ge kabagean. Lain nu amal soleh hungkul jelema tukang doraka ge kabagean. Sabab syaratna meunang nikmat rohmaniyah lain kudu iman. Syaratna meunang nikmat rohmaniyah lain kudu amal soleh, lain kudu bageur, lain. Syaratna meunang nikmat rohmaniyah mah kudu hirup. Salagi eta jelema hirup maka nikmat rohmaniyah aya di eta jalma. Itu. Punten kaliwat tadi ningali ngadenge punten ningali panikmat rohmaniyahnya ngadenge sabab eta karasana ku jasad ningali ngadenge ngambe rasa nu karasa kuletah eta nikmat rohmaniyah cik aya teu bener teu sakumaha katerangan moal aya makhluk anu teu kabagian nikmat rohmaniyah cik ari urang pernah teu kabagian nikmat rohmaniyah teu kabagian rizki rohmaniyah. Da moal pernah. Geuning urang teu boga duit, ini teh ningali. Geuning urang teu boga duit, ini teh ngadenge, berarti aya nikmat rohmaniyah. Dan nikmat rohmaniyah mah sakabeh kanikmatan anu karasa kana nu keuna kana jasad. Ari nikmat rohmaniyah ieu teh bekal hirupna makhluk urang sempitkeun we manusa da ngabahas ucing mah moal ngartieun ka manusakeun ka urang. Ku ayana nikmat rohmaniyah ieu bakal cukup ti mimiti manusia lahir bahkan ti mimiti manusia hirup. Ari mimiti na manusia hirup di mana? Di alam rahim. Idinya mimitina cerita manusia mah. Ti mimiti alam rahim. Ti mimiti alam rahim tepikeun ka maot manusia moal pernah aya dina moal pernah ngalaman kakurangan. Moal pernah ngalaman kakurangan. Bukti ayeuna mah urang geus bisa usaha, geus bisa ngagayem. Baheula urang keur aya di alam rahim. Boro-boro usaha, calangap ge can bisa. Tapi pangabutuh urang ku Allah dicumponan. Ta eta nikmat rohmaniyah. Geuning sok aya lamun awewe keur hamil istilah ngidam hayang anu. Asal nu bentukna kadaharan eta teh sabenerna mah misalna kieu awe teu keur ngidam bet hayang rujak cangkudu bet hayang naon hayang ngadahar anu naon lah kadaharan intina maka eta teh sabenerna mah Allah ngahaja tungtutan gitu tungtutan si janin teh keur dina proses pembentukan jasad dina jero rahim. Dina waktu harita kunaon bet hayang rujak cangkudu indungna
sabab si janin ngabutuhkeun nutrisi anu aya dina jero can kudu eta. Kunaon bet hayang ngadahar belum daging hayam, kusabab si janin dina waktu harita keur ngabutuhkeun nutrisi anu aya dina jero daging hayam. Matak lamun pamajikan keur nyiram teh tong sok entong lamun aya kahayang tong sok dipumpang da eta teh keur pangabutuh janin eta teh. Keur naon? Keur kasampurnaan jasad si janin eta na jero beuteung. Gitu. Tah cacakan urang can boro-boro usaha menta ge can bisa, tapi dimunculkeun we kahayang di inung urang kacumponan tah pangabutuh urang harita. Borojol ka alam dunia. Nikmat rohmaniyah komo atuh beuki namahan. Ceuk tadi ti mimiti jelema aya di alam rahim nepikeun ka maot sabenerna mah ku nikmat rohmaniyah ieu jelema moal pernah papanggih jeung kakurangan. Aing mah asa teu akur euy jeung kaayaan, ceuk hate teh kitu. Nah, hageuningannya urang mineng eta papanggih jeung kakurangan. Tah, ieu keterangan tauhid bahkan. Cek tauhid kitu urang moal pernah papanggih jeung kakurangan. Salilana urang bakal aya dina kecukupan. Dina pangabutuh anu bentukna rohmaniyah teh tadi. Tapi naha buktina urang teh kitu nya. Naha urang geuning aya kahayang can laksana gitu. Loba keneh kakurangan teh. Tah. Ari nikmat rohmaniyah anu sampurna sehingga jelema eueuh kakurangan nepina teh aya syarat. Sabab rohmaniyah teh kabagi deui. Aya rohmaniyah anu sakadar anu saala kadarna, aya rohmaniyah anu sampurna. Lamun rohmaniyah saala kadarna sakadar nutupan lapar, sakadar keur tutup orat, eta rohmaniyah saala kadarna. Tinggalin nu gelo. Lamun kieu ai nu gelo sok usaha tara. Tapi geuning eta nu gelo ku Allah dirizikian tak keur ngeusian beuteungna. Hirupnya. Hirup. Bahkan si eta mah eueuh kasusah, eueuh kabingung. Hirup waktuna dahar kajeun teuing menang palang pulung. Intina mah da dirizikian ku Allah. Gitu. Ngan permasalahanna da urang embung jigah nu gelo. Embung rezeki urang sakadar saala kadarna jigah anu gelo. Da urang mah hayang nu sampurna. Sabenerna mah rezeki urang ayeuna teh geus leuwih ti nu gelo. Dan nu gelo mah teu make samping. Nu gelo mah teu ngadahar leupeut ayeuna henteu. Itu, tapi urang teh ngadahar. Itu. Tah, berarti aya naon sabenerna okoh ti dituna mah. Punten. Kocoran dana ti ditu mah euy lancar sebenarnya mah teh. Cuma ya euyan sagala teh. Lancar ti ditu mah ngogolonton ti ditu mah. Tapi nah nepi ka urang bet saeutik aya naon salah Pak RW kitu ngajukeunana. Sok nalaka nyalahkeun pejabat. Aya naon sabenerna tah? Nya pasti nama aya anu nyumbat. Aya nu nyumbat eta teh. Tah pertanyaanana kumaha carana ngarah urang meunang karohmanan nu sampurna anu sehingga salila keur aya di alam dunia urang eueuh kakurangan gitu. Tah carana teh kudu ngajalankeun taholub. Naon taholubna? Jalma wajib mikanyaah ka batur. Kita ada panjang deui bahasan teh matak mending kene bari barang dahar tuh. Jadi asa mah lamun teu barang dahar mah asa mati katingalina ceuk baru asik ieu mah teh dahar. Sok. Tah, teraskeun. Namun cek kemudian. Jalma wajib mikanyaah ka batur. Kudu mere ka tatangga nya lamceuk tadi ge lamun boga mah aya leuwihna tina pangabutuh urang. Oke. Anu dimaksud batur di dia teh kieu. Urang ulah wakan ningali keluar terlalu luas teuing. Keluar. Tapi nu kudu dipikiran teh batur anu aya dina diri urang. Har nah aya batur kitu dina diri urang aya.
apan diri urang teh terdiri tina sababaraha lapisan diri urang teh. Gerak aya lapisan luar disebut jasad. Aya jasad anu deket kana jasad teh aya akal. Dina eta akal teh aya nafsu tuh. Terus deui aya jiwa, aya ruh, aya 5 tah. Garis besar ieu mah nya. Tah ieu teh nu 5 ieu teh batur teh. Ai urang nu mana teuing urang mah. Jasad, jiwa, jasad, akal, nafsu. Jasad, akal, nafsu, jiwa, ruh. Tah. Da intina tina jalma wajib mikanyaah ka batur urang hungkul nu wajib mikanyaah ka batur teh lain batur kudu mikanyaah ka urang intin mah kudu silih pikanyaah. Jadi lamun urang hayang meunang karohmana nu sampurna urang teh kudu silih pikanyaah. Ngan jeung saha heula urang kudu silih pikanyaah. Saheulaanan entong waka kaluar anu aya pertanyaanana jeung anu aya dina diri urang nu 5 tadi urang geus silih pikanyaah atawa acan. Tah. Lamun hayang meunang karohmana nu sampurna maka urang kudu silih pikanyaah nu mana nu tadi we nu aya di urang heula tah. Da bisana urang mikanyaah ka batur teh buah tina urang silih pikanyaah jeung anu aya dina diri urang nu 5 tadi. Bakal kahambat urang mikanyaah ka batur ka pamajikan misalna ka anak lamun urangna teu silih pikanyaah jeung anu aya dina diri urang nu 5 teh tadi. Tapi sabalikna bakal sampurna urang mikanyaah ka batur nu pangdeukeutna ka pamajikan jeung ka anak lamun urang silih pikanyaah jeung anu aya dina diri urang. Mana kieu geura contona. Urang naha ari urang geus silih pikanyaah nyaeta asa acan. Benten abdi teu lek mikiran batur. Ieu mah rek ngomongkeun sorangan lek iringakeun heuk teh sabodo. Kieu geura. Mimiti berarti jasad atuh kudu nyaah kana akal nya. Jasad atuh kudu nyaah kana jiwa, jasad kudu nyaah kana ruh. Begitupun juga deui, jeung juga deui nya. Nafsu kudu nyaah kana jasad. Terus jiwa kudu nyaah kana jasad, ruh ge kudu nyaah kana jasad. Ari nyaahna jasad kana jiwa kudu kumaha? Nah ari kana akal jeung nafsu sabab eta mah sok disabubedkeun antara jasad, akal jeung nafsu mah sok disabubedkeun eta teh. Jadi ngagubed lamun disebut jasad berarti kabawa akal, kabawa nafsu. Jasad kudu mikanyaah kana jiwa. Pertanyaanana, urang geus nyaah can kana jiwa. Ari jiwa teh pikiran, jiwa teh. Urang ku ayana nafsu dina diri urang, urang mah kalah kasok ngabeungbeuratan kana pikiran. Jiwa teh pikiran we. Sok ngabebanan kana pikiran, gerak pikiran urang dibebanan ku kahayang. Pikiran urang dibebanan ku kasieun gitu. Sieun kitu, sieun kieu, hayang kitu, hayang kieu. Anu akhirna si jiwa terbebani. Nyaah teu, ngah teu atuh. Jadi teu nyaah urang teh kana jiwa, buktina jiwa urang pikir urang dibebanan. Tah teh bukti urang teh teu mikanyaah kana jiwa. Pantes weh lamun teh mah urang ngarasa bahwa geuning loba kakurangan da nya da bongan urang anu teu bisa silih pikanyaah boro-boro kanu di luar urang anu aya dina diri urang oge ku urang teh teu dipikanyaah. Beban kahirupan numpuk da kumaha pan normal jelema aya kahayang mah bisa bener bisa henteu teh bahasa normal eta teh. Da kadang-kadang terbebani na jiwa sabenerna mah ku ayana kahayang nafsu. Ku ayana urang terlalu loba teuing nyieun syarat dina bahagia anu akhirna numpuk beban dina jiwa. Tos heula ayeuna kana roh. Jasad teh kudu nyaah kana roh.
kumaha cara nanyaah kana ruh ku cara nyumponan pangabutuhna ruh. Nah ari ruh boga pangabutuh boga butuh naon eta ruh butuh dahar ruh teh saperti halna jasad anu butuh dahar supaya kuat kana digawe ruh oge butuh dahar supaya kuat ngadorong jasad kana digawe gitu. Da jasad bisa gawe teh ku sabab dorongan ruh pan eta teh. Ngan hanya karena urang mah nu leuwih diperhatikeun kebutuhan jasad ngarah jag-jag bisa digawe, padahal lamun ruhna lemah mah bisa digawe. Nah, pertanyaanana ari kebutuhan kadaharan ruh naon? Kadaharan ruh teh ilmu, kadaharan ruh teh. Lamun kadaharan jasad mah leupeut sangu, tah anu asup kana baham tuluy digayem diteleg asup tak kana lambung. Jadi jag-jag kana badan. Ari pangabutuh ruh naon? Ilmu. Nah, pertanyaanana ari urang geus sakumaha nyumponan pangabutuh ruh? Ai urang nyaah teu kana ruh? Nyaah. Ngan geus sakumaha nyumponanna pak urang kana pangabutuh ruh? Lamun teh mah keur pangabutuh jasad ti isuk nepikeun ka ayana geus sabar kali dahar ta urang keur nyumponan pangabutuh jasad. Tapi lamun keur pangabutuh ruh, pertanyaanana tong ti isuk tadi ti minggu kamari tepikeun ka poeana geus sabar kali ngaji urang. Terus teh. Tah, berarti kurang rasanya urang kana ruh. Pantes lamun karohmanan ku Allah dikurangan. Lamun karohmanan ku Allah dikurangan pantes. Gitu. Tah. Ayeuna nah cukup ku ngaji saperti kieu ngariung hungkul punten kieu. Ayeuna urang nyanak perumpamaan. Lamun aya leupeut dihareupeun tapi teu didahar matak jag-jag moal kana awak. Moal. Kudu kumaha ngarah jag-jag kana awak kudu digayem. Lamun geus digayem diburakeun jag-jag moal kana awak. Moal. Kudu kumaha? Kudu diteleg kakara jag-jag kana awak. Tah ilmu pun seperti kitu ilmu oge. Tah kumaha ari ilmu ku digayem jeung ari tadi mah sangu asupna teh kana baham, ari ruh teh aya baham bogaeun baham ruh teh. Naon ari bahamna ruh? Nyaeta indra pendengaran jeung indra penglihatan. Eta teh bahamna ruh. Asup wetah si ilmu teh kana pangdenge can digayem. Naon nu ngagayemna? Lamun dina baham mah huntu, tapi lamun ilmu mah nu ngagayemna teh jiwa pikiran. Teu cukup sakadar kadenge tapi kudu bari di pikiran. Lamun geus di pikiran, nah cukup ku di pikiran henteu dadahar oge teu cukup ku digayem hungkul. Ari digayam diburakeun mah moal matak jag-jag kudu kumaha atuh? Pikiran tuluy tarima eta ilmu asupkeun kana hate. Bisa jadi jelema getol ngaji tapi ukur asup kana ceuli katu kaluar teh ceuli kenca cek babasaan kalau teu di pikiran acan ngelos we. Atawa di pikiran cek pikiran meni rudet meni kudu kitu-kitu teuing aing mah ibadah teh geuning meneh hese teu harayang teuing berarti geus digayem tuluy diutahkeun. Teu asup ta kana ruh lamun kitu. Kudu kumaha? Dengekeun pikiran, tarima da eta teh ilmu Allah, da geuning meneh berat nyawayahna. Da dahar oge kudu teleg hayang jag-jag mah asupkeun kana hate. Tah geus aya dina hate, geus aya dina ruh teh ilmuna. Maka engke keur ngamalkeunana bakal dibimbing ku Allah. Asa berat naik kumaha ngamalkeunana ilmu teh meuni kieu-kieu teuing eta geuning ibadah teh meuni asa berat tong mikiran amal urang mah. Tapi kudu mikiran mah kumaha carana ngarah aya ilmu dina hate urang tak engke urusan amal ku Allah bakal dituntut. Tah ayeuna balik deui kanu tadi. Ternyata geningan kanyaahna urang kana ruh teh saeutik. Kanyaahna urang kana ruh teh gitu. Berarti pantes oge lamun karohmanan dikurangan gitu. Lamun karohmanan dikurangan. Balik deui kana jiwa tadinya geraya kieu.
kana jiwa. Urang ngadamel contoh kieu isuk-isuk teh hujan ya. Isuk-isuk teh hujan ngerecek hujan. Terus we ngalamun da teu keur lapar da geus sarapan. Duh, hujan kieu mah lamun udud ngeunah ieu. Kurah koreh meunang jarum coklat sabatang udud. Tadi teh hayang teh udud, geus udud ngalamun deui lamun jeung kopi ngeunah pisan. Mulai. Tadi mah udud da boga ingat nasaku, tapi jang kopi mah da ieu teh. Da jang kopi mah aya duit mangan kudu hujanan ka warung. Nyokot duit belonyong ka jenting hujanan ka warung. Mulai tadi dinya. Geus beres kopi asa inget mun nyuh mie ngeunah pisan. Tapi da kumaha teu boga duit ya teh. Jika nama nganyuk we lah. Bari hujan-hujanan nya nganyuk mie. Ayeuna teh ka imah. Nogna eueuh tapi da teh ningali dina kanang hayam Mang Oken hayamna keur ngenog aing dipaok hiji. Itu ku sabab naon tah? Padahal kieu can beres dongengna. Terus nyokot. Tapi cengekna eueuh sakalian bisa mau cengek lah hiji. Dua siki mah cengekna. Beres tah. Geus nek dihuapkeun, aduh eueuh kurupuk. Duit eueuh rek nganyuk deui era. Si curig teh hirup teh meuni balangsak teuing meuni teu kabeuli kurupuk acan. Ngadahar mih sugan terek nikmat da keukeuh aing mah hayang jeung kurupuk ngan teu boga duit. Cek hate meuni teu kabeuli kurupuk acan ngadahar mih bari ku kulutus sugan terek nikmat. Tah. Padahal tadi teh da beuteung keur wareg sabenerna mah. Da hayangna ge hayang udud. Lamun geus mah cukup da beuteung wareg cukup we ku udud moal tepikeun ka ngarasa balangsak da. Ngan ku sabab ari urang mah terlalu loba teuing syarat keur nepi kana bahagia. Anu akhirna jadi beban. Tepikeun ka nikmat anu geus aya ge teu karasa dan masih kene aya kahayang nu can kacumponan. Padahal udud geus aya, kopi geus aya, mie geus aya, nog geus aya, cengek geus aya. Timbang eueuh kurupuk tapi naha urang bat ngarasa balangsak. Dahar geus wareg pake geus buning imah geus pageuh. Tapi naha urang masih kena ngerasa susah. Aya nu ngarasa susah jasad atau pikiran? Pikiran. Tepikeun ka pikiran teh nguluwut we asa balangsak. Berarti pikiran gering tak kabebanan. Berarti orang teu nyaahnya. Adug-adugan hayang nyumponan hawa nafsu tepikeun ka ngageringan pikiran. Sementara ari ngageringan pikiran teh sok jadi sabab kana teu kacumponan pangabutuh. Sok jadi sabab kana kakurangan teh eta kasalahan urang. Eta urang teh kitu. Urang nu ieu do kan eta mah. Urang nu ieu. Tah jadi padahal mah teu pantes urang boga rasa susah. Punten. Dina ilmu hikmah disebatkeun kieu ulah sok ngaku susah sabab bakal terjadi eta susah. Sabab omongan jelema iman eta teh doa. Teu urang mah euy keur susah teh maka bakal susah. Urang mah keur bingung ieu teh maka bakal manjang ka bingung. Urang mah keur sagala hese usaha teh maka bakal sagala hese ta usahan. Tak eta teh pan punten seolah-olah geus jadi lalabnya. Dina omongan urang, heuh da balangsak urang mah ieu teh. Susah urang mah ieu teh. Padahal beuteung wareg. Nyebutkeun susah udud ngelenyun bari ngopi. Nyebutkeun balangsak udud ngelenyun bari ngopi. Tapi urang nyebutkeun susah. Sabenerna susah aya dina naon eta urang. Nah susah ku teu boga lain. Da boga da dahar geus wareg. Rupa urang teh mikiran masa depan, ari umur urang dek nepi ka masa depan. Urang teh kitu urang teh. Tah, ku ayeuna kitu teh urang teh ngabebanan kana pikiran, tak urang teh teu nyaah teh kana jiwa. Pantes lamun teh mah ceuk karasaan urang ku Allah diseuseukeun. Ieu ngaji tauhid mah euy. Kitu pantes lamun kalau diseuseukeun dabongan urangna kahiji urang ngarasa susah pantes lamun ku Allah disusahkeun.
Urang ngerasa balangsak pantas lamun ku Allah dibalangsakeun. Urang ngerasa hese pantas lamun ku Allah dihesekeun. Urang ngerasa kurang pantas lamun ku Allah dikurangan. Tah sapertos kitu. Matak cek bahasa kolot ulah sok saomong. Jadi urang mah boro-boro mikanya kabatur diri sorangan oge. Teu dipikanya ku urang. Anu akibatna naon? Nu akibatna sok aya kakurangan dina rezeki rohmaniyah. Aya rezeki rohmaniyah penting heunya penting pan nuku urang dipake bingung teh rohmaniyah. Anu tepikeun ka ti hot-hat dug ti netek digawe teh nu dibelaan teh rohmaniyah sabenerna eta teh. Dadahareun atuh pan nya. Tah eta. Jadi kuncina pikanya heula diri sorangan nu aya dina diri urang. Jasadna entong sok digeringan jasad teh. Da urang mah punten isuk-isuk lain mah ngadahar sangu kalah ka udud bari ngopi. Tah eta teh punten ngageringan sorangan eta. Udud bari ngopi samantara udud dina kaayaan beuteung kosong matak naikkeun asam lambung. Tah pan geus urang teh geus teu nyaah deui kana jasad kana jiwa teu nyaah, kana ruh teu nyaah, kana jasad teu nyaah. Ai urang nyaahna ka saha teu nyaah? Urang nyaahna ka saha tuh urang teh. Kitu. Urang teh nyaah ka saha? Heuh ka pamajikan ai batur dipikanya pamajikan mah batur. Nai pamajikan dipikanya aya ka diri sorangan teh ku urang teh dipikanya. Tah. Jadi jasad kana jasad urang mah teu pati nyaah. Buktina mah kana ruh komo kana pikiran komo tungtungna teh sementara syarat lungsurna karohmanan nu sampurna teh tina silih pikanya encan deui ke bahasan itu ada 2 mingguan ya rohman teh panginten sakitu heula we ayeuna encan deui ke mikanya ka anak mikanya ka salaki mikanya ka pamajikan kitu panginten. Tah jadi urang secara tauhid heula kesimpulan secara tauhid bahwa Allah bakal nyumponan pangabutuh urang timiti urang aya di alam rahim tepikeun ka maot urang kudu yakin. Tapi aya syariat anu kudu ku urang dijalankeun keur meunangkeun karohmanan nu sampurna nyaeta urang kudu silih pikanya utamana urang kudu mikanya ka diri urang pribadi. Cukup dina jasad ulah digeringan ieu jasad, dina pikiran entong digeringan eta pikiran ku kahayang anu berlebihan, dina ruh eta ruh ku paraban ku ilmu. Namanya sakitu panginten pembahasan dina Ar-Rahman. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana cing dipanjangkeun yuswa kalawan sehat dina pangaosan salajengna masih keneh ngabahas dina Ar-Rahman eta. Sakitu kapihatur manawi aya leresna yakin eta mah pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Wasilah bimbingan sareng doa para guru mudah-mudahan cing jantan ilmu kangge sadayana atuh da yakin bak seueur pisan kakairuan dina cara penyampaian ayeuna ilmu nama da ilmu Allah moal aya nu salah ngan dina penyampaian pasti we aya kasalahan eta mah yakin tina kabodohan sareng kakairuan sim kuring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahapunten kantenan jamaah sadayana pamugi kersa ngahapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin pana lima lantana Rabbi harina haladiyan waruna Rabbi bakina wa fakiyana wa qarabati ya nabiyina tawasalna bitarumi tawasalna bitarimi anta jukrana wasina wa anta jukrana. Bala-bala. Kalau macam ni namanya. Kayu di Bapak Ogi.
Dan si sehat. Pimangin. Kali. Tapi Tidak mengkali. tarik tak. Ini tidak usah dong. No. Dia pada tarik kan. No. Apa dia kalian? Murah. Iya, harus deh. Ayo, Saya ke bagian. ke ngaji nama nundukan. Lek balik pun dia. Iya nya. Era itu. Nanti mau pikir. Itu ngajian. Wanginan lo. Ayo tarik. Jaga. Jaga lauk gimana? Apa gede? Main lauk gimana? Tambah kuda. Tapi bakal be. Oh, dia nyawa ke ngopi di mana sih? Orang itu tuh. Masih kau enggak begitu kok. Kalung sargen ya, Ini mah lontong nih. Dibentuknya beda. Cewek asa ancin ya, kan? Ya tadi ngomongnya. Cewek asa ancin ya. Orang Jepang ini. Asa ancin ya. biar gendek itu. Ada medium ya nak. Iya. 2000. Iya. 5000. 2000-an. Timus.